Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربbil. Para masyayikhil kiram, para kiai, para asatidz sadayana tinu sepuh nepi ka nu anomna, mudah-mudahan sadayana dipaparinan sehat walafiat, dipaparinan panjang umur bari istiqomah. Aparatur pemerintah dari mulai legislatif, yudikatif, eksekutif, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Camat, Bapak Lurah atau yang mewakili, segenap para panitia penyelenggara, berikut masyarakat setempat, mudah-mudahan naon bae nu geus dikorbankeun ku urang, timulai harta, tanaga, pikiran, kabeh sing jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pikeun junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, wajar Nabi Muhammad diidolakan, wajar Nabi Muhammad menagi tokoh figur teladan, wajar Nabi Muhammad kabeh cinta, mahabbah, rindu ka anjeunna. Sebab tidak ada satupun bayi yang pernah terlahir ke alam dunia anu kakasepana, kesempurnaana, kasolehana melebihi Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada satupun bayi yang pernah terlahir ke alam dunia, jangankan manusia, binatang melata, termasuk burung-burung beterbangan, beryuforia, bangga menyambut kelahiran sosok manusia. Teu aya deui iwal ti Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bayangkan Pak, tercatat di dalam sejarah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa wada'atil habiba Muhammadan wa huwa makhulun fil uyun
wa maqtu'us surrati wa makhtun. Ampur apa abdi mah diondang nage titah muludan rek nyacahkeun Nabi Muhammad bae. Aing mah moal cacahan politik, moal cacahan calon dewan, moal cacahan calon presiden, jati bahagia sasahakeun jadi presiden. Teu meuli bea sorangan mah teu gebleg kejo. Hidup kejo. Pi juri kejo kabeh ye. Abdi mah rek cacahan muludan bae. Mudah-mudahan berkah nyacahkeun muludan, berkah nyacahkeun Kangjeng Nabi Muhammad, dibarokahkeun hirup urang. Ekonomi urang ditaekeun ku Allah. Boro-boro nyacahkeun Nabi Muhammad, boro-boro nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad, nuturkeun para kiai pewaris para nabi, barokah. Kiai mah sok ngariung ilujeng kiai beda berkatna. Urang nyiduh dina jandela mobil, aya motor lewat teu sengaja kaciduhan, teu tarima laporan di polsek, pidana ditewak. Ka kiai mah lain anak ngahaja di bawah, kiai pangciduhankeun. Bo kiai mah datang ge sasalaman cium tangan dibulak-balik aing seserian bae puguh aing tadi nyatu teu kokobok. Pohara. Bo kiai mah caina ge payung. Ya, air mineral seperti ini paling beli 5.000, aya nu ngajual 100.000, ditutup warungna geura. Kiai mah lain. Kanu Abah Haji, bo menta cai. Ja anak nagering bae keluar masuk rumah sakit mana BPJS na paeh. Menta cai ka kiai, caina ge panekeran masjid setengah gelas. Ditiup ku kiai, balik teh mere amplop, si kiai ulah henteu maksudna. Barang dibuka 500.000, kiaina lain alhamdulillah nepak tarang kaduhung teu dipinuhan gelasna. Satengah gelas 500.000, pinuh mah nyanyuna. Menang 4 poe saya mah datang deui ditanya ku kiai kumaha anak nu kamari cager puguh paeh. Ulah-ulah nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad, neladani para kiai pewaris nabi, dibarokahkeun urang ku Gusti Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka nagas urang mah tuturkeun kiai-kiai sepuh urang anu ngajak berjamaah, anu ngajak ka masjid, anu ngajak ka Rasulullah, tuturkeun ngutik-ngutik dunia bae mah moal aya hartian. Makana hirup mah neangan katenangan hirup, ulah neangan kasenangan hirup. Hirup mah nu senang, pasangka-sangka kabeh. Haye gara ngomong senang amat cenah bapak eta mah unggal poe naik mobil horeng batur mah berobat jalan daek. Hirup mah pasangka sangka senang amat tak eta kiai lintuh lain lintuh bajuna leutik teuing. Pamajikan abdi mah kuru geger di kajrung mah cenah aya awewe ngareuneuhan kiai. Atuh aing ge temesan kos kieu dusun. Bu pasangka-sangka kabeh ge cenah eta mah duitna loba sagala bisa dibeli. Bener kabeh bisa dibeli tapi tan puguh bisa didahar. Kadu kabeli tekahakan ja kencing manis, sate embe tekahakan darah tinggi, haju parabna undur-undur sia. Makana tuturkeun geus kiai, ulah loba omong, tuturkeun kiai barokah hirupna. Kadenge ngeun lamun santri dahar jeung kiai sing hade ulah sok miheulaan kiai dusun. Nyokot kejo ulah miheulaan kiai, kokobok ulah miheulaan kiai. Ngeun lamun kiai jeung santri ngising di wahangan, santri mah kudu girangeun kiai supaya tai kiai dikawal ku tai santri. Wa wada'atil habiba Muhammadan wa huwa makhulun fil uyun wa maqtu'us surrati wa makhtun. Bayangkan ibu-ibu, wajar Nabi Muhammad menjadi idola, wajar Nabi Muhammad diidolakeun ku jalema. Boro-boro anu geus pernah panggih, nu can pernah panggih ge urang cinta ka Nabi Muhammad. Benar ibu cinta ka Nabi Muhammad? Pernah nempo jalemana? Ih tololnya.
pernah ningali fotona? Emang teu boga? Ngadownload ge. Di download dina Google nu keluar lain foto Nabi Muhammad, horeng foto Ka Emad. Ngimpi can pernah. Jeung Nabi can pernah. Bahannya banget sebelah kabeh. Urang malah mun ngimpi dicekek eleup-eleup mah seringnya jarek hees natara babanyo pancokorna. Kuburan nyaho Madinah. Nyaho Madinah. Boro-boro ka Madinah, ka Jakarta ge leungit teu bisa balik. Bayangkan Pak, betapa hebatnya Nabi Muhammad. Ulah-ulah jalma anu pernah manggih, nu can pernah manggih. Haji Asep ceramah berang penting. Tara aya di imah, tapi pamajikan mah reuneuh deui bae. Aing ge aneh tapi raku reuneuh ku cawunya. Pan kiai mah pinter lamun berang teu kaburu penting teu kaburu, icuk-icuk. Kadang mah cole-cole gitu. Baheula pernah di KB teu teurak dikabehkeun wae. Jangankan orang yang pernah melihat wajahnya, jalma nu can pernah nempo wajah Nabi Muhammad ge cinta. Hai gerak, Bu, tiap tahun muludan. Bener. Lain duit leutik ya, Bos. Jadi kikian lain make aja, Bu, panggungna ge eksotik dah ieu mah. Dusun. Kaheula Pak. Ceramah mah teu kudu loba dalil, nu penting ka hatiku polo nyelek kana hulu angan. Biar ini maulid dapat chemistry-nya, paham enggak? Biar umat Muhammad punya bangga boga Nabi Muhammad. Paham? Ayeuna umat Nabi Muhammad geus teu bangga boga Nabi Muhammad. Ingat ka Nabi Muhammad da keur muludan doang, geus eureun mah edan deui. Apa bedanya dengan hotspot? Tahu hotspot? Yaitu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari perangkat lain. Lain mikir karah keprok. Tuh cara band kepret tuh, cara tim hadro kalem bedoang tai palin. Bu, lanjut. Sok bayangkeun Pak, urang bae ge nu can pernah pendak jeung jalemana cinta bener. Tiap tahun muludan, padahal masyarakat bukan tidak sadar sekarang lagi musim hese. Tuh di lembur mah boro-boro duit cai ge eueuh. Sawah barulah karuhan sawah di imah mah geus beurah tadina. Duit boro-boro anu teu boga, nu boga ge ngomong eueuh bae. Sembako mararahal, endog naik, beas naik, kotok leupas. Boro-boro anu pangangguran, nu ngawarung ge lieur, lebah rek baranya duit eueuh. Kamari ge saya mah di Jakarta Pak Haji kumaha warung supaya rame. Belum warungna. Sejarah rengkel aing. Masyarakat bukan tidak sadar, ayeuna teh keur usum paila, usum hese duit. Tapi kenapa ketika maulid teu karasa hese duitna, rek hese duit, teu boga duit, muludan mah jolon bae. Kunaon eta? Cinta ka nabimu nyaho ka jalemana. Tuh lieur, inilah cinta, dia itu rasa. Kadang cinta itu tumbuh tanpa alasan. Sing hade, bukan cantik yang membawa cinta, tapi cinta yang membawa cantik. Cik sia hidungnya cik abogoh nama dodo. Cik sia bohong leuwah hapuran cik abogoh nama batik. Sia pakyu di bentar tarangna wae. Makanya kalau baheula punya bicara bila cinta sudah melekat tai kotok asa coklat. Makanya para santri, kalau hidup ingin berkah, khidmat, taat ka guru. Lamun geus bisa ngaji, ku guru rek dijodohkeun ka awewe pilihan guru, nurut. Ulah ngomong, Pak Kiai, bagaimana saya bisa berumah tangga? Saya kan nggak punya rasa. Ulah ngomong teu boga rasa, dianyong-anyong mereneuh dia. Hampura para kesepuhan, Haji Asep mah urang lembur. Sungutna kasar, tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Siapa ngondang aing yang rame? Orang dia ngondang aing deh lain ku resep murah jika namanya. Gas, orang muludan deui. Kita kadang-kadang seakan-akan tidak waras Pak.
mencintai, berkorban demi seseorang yang kita aja nggak pernah ketemu dengan orangnya. Nggak apa-apa saudara, lebih baik kita dibikin gila, lebih baik kita dibilang gila, tapi kita larut dalam kerinduan kepada baginda. Mungkin hidup ini harus agak sedikit dibikin gila kawan. Benar. Jangan terlalu mempedulikan apa kata orang, karena bukan mereka yang ngasih makan. Betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sok ibu kita maulid lagi nya, ja urang maca berjanji tara keur macana ge dihartikeun henteu. Asal aya nek cukuran marhaba walama. Naon Pak Haji walama? Ih ulah loba omong pokona walama. Lanjut. Sok para kasepuhan sing ridonya abdi rek cacahan Kangjeng Nabi Muhammad bae. Sing membekas di hati urang. Biarkan manusia-manusia di akhir zaman bangga dengan Nabi Muhammad. Amin. Ayeuna mah eta nu make ngaran Muhammad geus jarang. Tingali urang Mekah mah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, anakna Ahmad, bapana Muhammad, akina Ahmad, uyutna Muhammad deui. Lain eueuh deui ngaran, emang bangga dengan Nabi Muhammad. Paham? Paham? Ieu mah aya nu ngaran Muhammad disebutna Kemod. Salakina Basri pamajikanna Kokom, anakna Baskom. Wa huwa makhulun fil uyun. Ih, jeta mah foto aing nya. Ih, nyengir bedo yang diberi duit. Bu, jujur, bagusan asina, bagusan fotona. Buat goreng cabok dia wae. Sakieu mah sedengnya. Tadi gak turun di mobil parawan sasalaman ceurik suka teh bogol reng sukuna katincak wae. Bu, wa wada'atil habiba Muhammadan wa huwa makhulun fil uyun. Wajar Nabi Muhammad diidolakan, wajar begitu banyak orang ngefans karena memang Nabi Muhammad amazing. You know amazing? Bu aing sasaeureun amatnya. This is a comro. What is the meaning comro? Oncom di jero. Bu. Wa huwa makhulun fil uyun. Awas, dengarkan lapanna. Awas, kalau kita baca berjanji Sarful Anam, awas, banyak lapan istiarah, banyak lapan majaz. Awas pelan-pelan. Makanya kudu ngaji balago heula, arahna ka mana ieu? Wa huwa makhulun fil uyun. Bayangkan Pak, betapa orang merindukan Muhammad. Betapa orang mengidolakan Muhammad. Wajar dari segi postur tubuhnya, dari segi susunan penciptaannya luar biasa Pak. Wahwa makhulung fil uyun, dari semenjak lahir makhulung fil uyun, matanya sudah pakai sifat mata. Can paham ibu? Nah si sifat mata diomong-omong, dengarkan. Awewe kajen teuing beungeutna masa Allah. Ulah nyebut goreng. Kaki aja ulah nyebut hidung, kurang caang. Bu. Wahwa makhulung fil uyun. Kenapa ada bahasa wahwa makhulung fil uyun? Begitu Nabi Muhammad istimewa dengan sifat matanya. Awewe kajen teuing beungeutna jarcok. Jarum coklat. Ih, nanya bae kolot-kolot. Kajen teuing beungeutna biasa-biasa saja, pendek, dipoto benang huluna doang. Tapi lamun make sifat mata, beda lirikan matana, doang kajol. Paham kajol?
Eta teh lagu teh boolna herang juburna belang ping kurap jubur kasap laja-laja. Jubur herang ping kurap lamun hayang cager gesak kulaja. Kehela Pak, ieu masyarakat supaya paham ieu paham. Awewe mun make sifat mata, lirikan matanya. Beda golis. Nabi Muhammad pun sama, pakai sifat mata sempurna. Orok eta lamun kasep sempurna, gemes. Pahamnya? Gemes. Abdi ge cek mah abdi keleutik mah imut-imut. Ayeuna mah amit-amit aing. Parah kaki aingna. Nabi Muhammad waktu bayi saja sudah menggemaskan, paham? Wahwa abyadu musarrabun bihumratin. Ciri-ciri kulit Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan. Pan urang mah nya aya nu sawa matang, aya nu sawa buruk. Tuh siapa pannya? Hedak aing hideung-hideung di lembur mah ustad ieu, di dieu mah aing pake cocokannya. Dusun. Bo, jujur ya, sok dibelikan make up. Oh, paingan gonok. Ya mah aya dibelikan Kelly. Loba teuing makena hejo. Doang kotok menang agebugan. Haju banget macaang Korea beung mah Afrika. Bapak-bapak, euy. Perhatikeun sing peka ge, sing peka. Kita itu diciptakan kuat bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Ya, si Haji Asep kajenting hideung tipe suami idaman. Ngamodalan wedak doang 5 juta, wedak doang 5 juta. Eta stok 15 tahunan. Bapak-bapak mohon maaf, tong neangan leuwih bisi leweh. Lamun boga duit urus urusan tanah naon sing hade. Modif ulah sok neangan leuwih. Mending nu aya di modif cik sia gorengnya cik mantan kabogohna mah kutunggu jandamu. Makanya ulah sok nyepelekeun awewe. Jangan menganggap wanita itu lemah. Obat kuat diciptakan untuk mengalahkan wanita, bos. Hei, pamajikan dimodif kurang bagus, rambutnya dikerli. Irung katinca kebo di piler, tambah yang 2 cc tanam benang. Huntu kurang bagus di thinner, kurang bagus gasrokeun kana aspal. Kurang ngageol jaga sekolot, loba teuing anak, ganti sebelekeun make kaya abah bos. Supaya nanti kukan ngagibring. Jeung sia-sia keneh nu senang. Awas jangan habis mani sepah dibuang. Ilo balalaki aya pengecut. Benar. Dipenta duit mah jeung resiko dapur eueuh, jeung nyawer mah aya jeung deposit. Ai pedut sia. Hati-hati, jaga mulut walaupun terhadap istri. Paham? Kalau ingin tahu keilmuan seorang laki-laki, lihat bagaimana cara dia menyikapi istrinya. Cik ibu-ibu karak ya ibikang ya. Bo, jaga mulut. Jangankan manusia, ikan pun tidak bisa jaga mulut, mati dipancing paman. Kunaon lauk paeh diusep karena anu ngusep calangap. Kemeh bejaan mun anu ngusep bangkem. Ya punya, paham? Wa huwa makhulun fil uyun. Hartina wa huwa makhulun fil uyun. Ini sosok Muhammad tibain aja sudah menggemaskan. Dari semenjak bayi saja dia sudah bikin geger kampung. Wih beda anu kasep mah. Urang boga pimpinan kasep gagah pinter semat bangga teu. Eta mah nabi sia kasep amat. Coba kieu, eta mah lurah sia hideung amat. Iya misalkan, ada yang ngomong ya tuh hewalos, aing mau henteu. Nu penting aing balik mah cair bela. Wa huwa makhulun fil uyun. Nabi Muhammad mah
wajah nage panon nage geus make sifat mata tiletik nage geus pigemesen tiletik nage geus pirasapeun alhamdulillahirabbil. Makana budengkeun nya lamun duit warung hayang barokah. Barokah teh kieu saeutik cukup loba nyesa. Terus diparabkeun ka anak pamajikan daek ibadah. Pandaya eta duit mah ongko loba tapi ka Allah ngajauhan loba. Ih loba ih. Aya nu keluarga biasa-biasa bae nya. Dahar ge jeung beuleum uyah gitu. Tuh siapa panjang serikeun bae. Hampura para kasepuhannya ai kiai ti lembur mah kieu sungutna. Hampura imah hampura. Da imah lain kiai ieu. Anggapen we dan leupas. Pan kiai mah kudu make sorban tuh doang haji jaih tuh make sorban. Abdi mah sorbanna ge gede teuing. Tadi ge diomong Pak Haji sorbanna gede amat bisi sia mere berakat loba teh ka bawah di ais poin berakatna. Lanjut. Kahartina Nabi Muhammad mah wajar diidolakan. Tiletik nage geus pigemesen, kasep, kajol, geus perfecto belah. Paham? Ieu mah urang boga salaki kabelejong. Geus mah teu bisa usaha, nyatu malulu. Huap anak beak. Lamun boga salaki gemul dahar kudu syukur ulah sok digogoreng. Satu-satunya laki-laki yang tidak punya ikatan darah dengan dirimu tapi dia mati-matian nyari nafkah agar kamu makan dan sekolah itu suami kamu. Nah, bapak-bapak mulai aya hatean dah. Wek wew. Aduh, Bu. Lanjut ya. Wa maqtu'us surrati wa makhtun. Allah gitu Bu. Doakeun abdi sing sehat Bu nya. Iya beungeut geus ceplek kurang kasih sayang. Iya aing mah manjaeun nya. Bu, intina mah kieu nya di akhir zaman mah nu penting anak daraek ibadah. Sebab orang duit lo baget teh ibadah mah moal aya ketenangan hati. Oke. Keureut dia celi RT tah. Moal aya ketenangan hati, usaha teu bari usolimah. Moal aya kajen teuing duit ngumpul, aya bae jeung micen. Sok ge, haye gara dia. Ban mobil can wayah diganti, soek gigirna, haye. Aya bae. Arek healingnya reka Lombok, reka Bali jeung pamajikan. Kadang-kadang kita pamajikan teu buku-buku gering salatri digugulungeun teu paeh doang. Hati-hati, neangan katenangan hirup ibadah. Pokona mah papunten. Abdi di mamana ceramah sok hiji ngawanti-wanti. Kalau ngaku cinta Nabi, cinta itu tidak hanya menyukai, tapi harus bisa mengikuti, itu cinta. Can disebut cinta Nabi Muhammad ngan ukur daek kehadiran mulu dan doang mah tapi salat berjamaah kararosong. Ek asup kamu salat ge heureun. Subuh mah ge lenglang ieu. Ih pandangan peh kieu. Awas mobil aing dikempesan ge. Iya harus belak-belakan bener tuh. Tingali panitia Masya Allah luar biasa. Nunggu pahan eueuh. Ngarokok tidak kantong sorangan. Kiai Can datang di Paida. Benar. Kiai di mana kene? Di jalan. Jalan mana? Jalan lah. Kak Haji datanglah jangan butuh. Malah aya panitia ngagibri gawakna sugan teh anu ngajailan horeng can nyatu ti beurang. Jangan dulu mengaku kita sudah cinta Nabi kalau hanya sebatas menyukai lewat maulid. Tapi kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Paham? Iya mah di ditu iya mah. Panitia make kokona ge ti asan, da kokona ge anyar, da teu boga kokopan. Maghrib teu salat, nungguan kiai di jalan. Kiai lagi datang jam 10.
nungguan bedul meureun. Isah henteu subuh kaberangan. Izin ka Nabi Muhammad. Ayo ge, ayo kita robah paradigma, ayo. Tradisi-tradisi jelek seperti ini, ayo kita robah. Habis ini salat subuh. Ih, anaknya nyahonya. Pak, yang paling menyedihkan satu, umat Islam geus teu maraca Quran. Ayeuna mah ulah-ulah jalma awam, Abah Haji, pangkat ustad jeung ajengan teu bogaeun hanca maca Quran. Realita. Realitana kitu. Aya hatam Quran, MTQ musabaqah tilawatil kuburan. Ih bener. Pan baheula mah santrinya urang lamun aya pengumuman di masjid innalillahi be laju ngahutang rokok bae ka warung pan. Ngahutang rokok Samsu 10.000, pas nyolatan amplop 5.000, mait digoblok-goblok, mait goblok. Matakan eta santri, memeh jadi kiai mah karuru, wajar santri kuru, dahar sakali ngising 3 kali. Atuh gara hudang molor modal. Kayak sarapan ngising deh bae. Matakan proteinan. Ya, ieu mah hampurannya, ieu mah hampura saeutik, mudah-mudahan nyelak kana hulu angeunnya. Ulah-ulah jalma awam, ustad jeung ajengan ge teu bogaeun hanca maca Quran. Sanajan sia ahli wirid, sapeting-sapeting dia wirid, tapi sia teu boga hanca maca Quran, kering barokahna, kering. Woi! Kering. Awas setruman kering. Tatangga salametan, ainu saja mah dionang, ustad nu ieu mah teu dionang, poho bae ka si eta mah kering barokah. Jadi lamun urang eueuh nu ngajak ngariung ulah nyalahkeun itu teu dionang, bisi urang anu kering barokah. Hayo baca-baca Qurannya, siapnya? Bu, ulah kudu loba-loba, asal mantah salat 2 lembar. Acara teu bisa saayat bae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqaullah. Dia mah tak geus doang muamar bae orang sadaqaullah. Tuh nya, Abah Haji muamarnya geus kolot deh. Tapi seger bae aya ahli Quran mah nya. Bener. Ti abdi meletek ka alam dunia sampai ayeuna sakikituna bae eta. Nya. Malah bu, hayang awet ngora. Tuh, ka Haji Jai eta berkah Quran. Main nama leuwih ngora daripada bapak kolotna. Ih, ulah kaneng sia lah. Teu jelas. Bu, hampura kasadayananya. Qur'annya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamahu wa huda wa Allahumma dzak minhuma wa'allimna min warzuqna ana al-laili waj'alhu lana hujj ya rabbal. Ibu punten abdi ngajak kasadayana melalui ceramah ieu ulah ngeun seuri doang tapi bawaan balik ka imah. Coba sadar diri, saru nek nulungan urang. Anak pamajikan can puguh. Dipanggieunkeun imah gagah 2 tingkat, bau klasik modern. Can puguh dia ka eusi ku sia. Loba nu nyieun imah gagah, loba disalamatan paeh lalakina. Nu senang saha anak pamajikan ge dikawin ku babaturan nyelak dia kana hulu angen. Ayolah nya sadayananya siap ngaderas Quran deui nya.
kasepuhannya lamun ba'da salat maghrib nungguan isya ulah ngalobrol di luar isin ieu mah ngadu bako di luar bari ngalempengkeun cangkeng kolot-kolot teu boga pikiran wahananya maca Quran sampai ka isya jangan sakitu eta salsena jak teu kaur ku ngala duit beunghar henteu sejarah rengkel kadang-kadang eta nek burudan bae ge di dieu kudu malam minggu bae jahok cenah gawe pabrik dia jeung agama mah nek titah malam kemis kajenting teh jadi pabrik dia sapoting bae ge dia jeung agama hok dia pikiran gerai kudu malam minggu bae jarang rengkel ka aingna urang jeung agama mah hok eta waktu kasita bener dipake main futsal mah sampai subuh kuat digerokeun sampai ke mushola balik lah ayo Pak hampura kasepuhannya ngaderes Qurannya punten Pak mun bisa mah one day one juz edan aing aya lagaannya tampiling dak wae Bu nya ba'da salat kieu lamun disakaligukeun sajuz capek supaya teu karasa diketeng ba'da salat 2 lembar geurah ge Pak ba'da salat 2 lembar engke pan 5 waktu tuh sapoe sapoting saj engke lamun maca Quran mun bisa mah dihareupeun Quran urang eta aya cainya engke anak inum tidinya cai nu geus dibaca keur Quran diinumkeun ke anak engke hatena moal bangkeurak panu ayeuna bakal kolot ngalawan nu ayeuna mah mana Pak musep naon lele gorengnya ais kabeuki abah cik anakna goreng kabeuki aceng cik bapana pais dia cik anakna goreng dia cik bapana anak tolol ngalawan ka kolot cik anakna kolot tolol ngalawan ka anak jol bae indungna aya naon ieu atuh ieu anak sia lele titah digoreng pan aing mah hayang dipais cik pamajikan lelena mana atuh engke mun meunang nguseup hese budak zaman kiwari mah hese abdi bege ka anak kadang-kadang malawading teh anak sakitu anak penceramah padahal lain teh ade parabih mau nanya mama mana mau nanya sok sawang sulan deui hampura harus saya siarkan hirupkeun deui sunah rasul hirupkeun deui maca Quran ieu alam dunia aya maca Quran rame mikra Ramadan beres bae lebaran leungit doang boboiboy leungit ya orang memarakan maca Qurannya Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara lain Allah teruskeun Allah tah mau ubar izin Allah nu geus eueuh huntuan mah iya wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum palinter urang di mah wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum naon taplihun karek ngadenge taplihun tutup limun meureun sing hade ulah sadenge-dengena la'allakum sing hade asal aya nu ngahiyang be Allah wa idza ruyani muqsin
muksin mukallimuna wa Coca-Cola wa saparila wa ilaihi tutup limun. Ulah di Allahan taman wedan. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minasodikin cenah khosirin dusun. Inna lillahi wa inna apal karena ayat proyek mah ayat order. Awas kupingkan lanjut. Wa maqtu'us surrati wa makhtun. Nabi Muhammad mah barang lahir ke alam dunia geus beda. Maqtu'us surrah tali puserna geus meunang motong, geus meunang nyangredkeun, geus bagus. Ari urang lamun orok lahir tali puserna dikumahakeun? Dipotongnya, diguntingnya. Berarti tadi nama nyambung. Digunting. Truk Nabi Muhammad mah keur waktu lahir tali puserna geus terpotong, geus meunang nyangredkeun, geus rapi. Deuleu bapak-bapak mah teu ngartieun naon tali puser. Eta sih nyahoan neundeun saham. Lebah ngajuru pamajikan pemainna mah ngaroko bae di luar. Kabeh digerog-gerogkeun. Woi, pamajikan aing ngajuru. Ih, riweuh amat. Bener teu, Bu? Makana bapak-bapak punten. Lamun pamajikan ngajuru menjedog. Ngajedog di imah ngajedog. Baturan pamajikan ulah ngaroko di luar bisi kahuruan tak beteung. Lamun pamajikan ngajuru ya pan pamajikan di luhur eta teh kan ayeuna mah kan aturan aku di puskesmasnya, ku di kliniknya. Pamajikan di luhur ranjang, urang gek bae diuk. Kieu harewosan kana ceulina, kasih motivasi. Woi, ulah ngeunah-ngeunah eta ngaluarikeun anak. Pertaruhanan nyawa, Bos. Coba ge jadi salaki sing peka ge. Sing peka. Woi. Coba ge lalaki pakai HT ulah pakai batu baterai. Harewosan da ceulina. Bunda edan bunda. Bunda apung ajle meureun. Bunda tenangkan hatimu, ada aku di sampingmu. Apalah aku bila tanpamu. Percayalah hanya guludug yang bisa memisahkan kita. Kasih ketenangan, kasih keyakinan. Jangan gantung mereka dengan harapan. Usap beteungna, salusuh ya. Usap beteungna, Hanat waladat Maryam. Saya mah dibere ilmu yang serikeun. Terus aing kudu ngusapan tarang. Pak ulah dianggap heureuy ieu ilmu ih. Paham? Hanat waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil ma'bud. Ulah handap teh ngusapna. Bisi katutupan lawangna. Hanat waladat wa Maryam waladat ukhruj ayyuhal maulud bihaqil malikil. Tah eta jampena. Pamajikanku maneh nu ngajuru Kiai Kerhes di Tajongan. Batur neundeun saham hentok. Nyamunya sok. Jadi makana wajar Pak. Yang selamat dunia akhirat lain anu loba kitabna, lain anu loba santrina, lain nu pinter ngajina. Anu salamet dunia akhirat yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Anu hatena salamet, nu hatena bersih. Teu hewa kabatur di hewaan ge teu hewa kabatur. Kajalma karunyaan kapamajikan tembongkeun sing karunya sing karuny malah Pak abdi pernah ijazah di Jawa Timur hayang doang batur hayang hirup gagah hayang loba pakaya hayang loba rezeki cik guru moal dibere wiridan capek ngagawean lamun rezeki hayang lancar
usaha hayang bagus lalaki bere pamajikan leuwih tina napakah wajib. Napakah wajib 100.000, bere 300.000 sapoe. 100.000 napakah wajib, 200.000 sunahna. Siap? Osok bu. Makana dengekeun lamun salaki usaha ngadoa. Puga awe mah hayang nadoa ngadoakeun tara. Hese diatur awe mah. Makana ulah-ulah ku salaki, ku pangeran ge awe mah hese diatur. Bener. Ku Allah diberi halis sakikituna ditambahan make patlon. Haju kakesangan tinggal sapotong be halisna. Nek ondangan mah beurek ka tengah, kutangna ge nu bagus, diajak sare ku salaki mah kutangna ge pegat pake paniti. Salakina ngajuak horeng bujala katojok paniti. Hei, awas, qol bin salim. Sanajan ka pamajikan sing santun. Lamun salaki gawe ngadoa salat duha. Misal lamun di lembur mah salaki ka sawah, pamajikan salat duha engke nu kaluarna belut. Lamun pamajikan main TikTok bae nu kaluarna orai kadut dengek. Ulah nyalahkeun salaki besok balikan deui. Hatena sing husnudzon, sing nyaah, sing karunya, paham? Urang ge para kiai, para ustad, lamun urang ngarasa dilunjak ku masyarakat, nu salah lain masyarakat, urang nu gede teuing ngahargaan awak sorangan. Belajar ti tukang main kartu, kiuh-kiuh. Eta tukang gapleh eleh main, geus mararehong bae beungeutna. Diheluk-helukeun huluna teu marah sebab teu ngarasa gede hatena. Paham? Paham? Awas. Kudu karunya nyaah. Abdi sok hayang nanya hampurannya. Eta kunaon sih di mana anu tukang ngagali kuburan teh rata-rata jalma nu tilok ka masjid kunaonnya? Deuleu seserian jasa lakina mah. Ieu mah nanya. Kunaon anu grup tim hore? Sebutan tim hore pan tukang gali kuburan. Eta rata-rata nu tilok mikiran salat kunaonnya. Padahal mah manehna nu kudu rajin ibadah sebab dekat dengan kematian. Lah lebah dia kudu siling hargaan. Sanajan batur tara salat, batur tara Jumaah, teu meunang hewa ka jelemana. Hewa ge kana kalakuan bae tara salat, teu meunang hewa ka jelemana. Da buktina nu tara salat ge manfaatan. Mana manfaat nu tara salat? Lamun di dieu aya nu paeh. Sanu sok ngagali kuburan bari hujanan. Nu tara salat ustad jeung santri babagi amplop di musala. Mikir lain betul. Makanya doakan, mudah-mudahan kabeh masyarakat sing dipasihan hidayah. Jangan minder, jangan kecil hati. Sanajan jalma degel, lamun masih keneh daek ilu ngabantuan murudan. Insyaallah aya kesempatan bikin salamat husnul khotimah. Dengan berkah Rasulullah Muhammad. Makanya sing hade ka jalma mah kudu husnudzon hatena, kudu bagus sangka. Rindu kepada Nabi Muhammad bukan milik ahli salat. Aya jalma anu awakna tara salat, tara ngaji, tara Jumat, ka masjid ge Idul Fitri lain salat Id nukerkeun sendal balik deui bae. Awakna ge pinuh ku tato, tatona ada gambar oretana, mun anu ngadek congcong. Dina pipi gambar cak-cak sare moal kureungit pan. Bukna ge jabrig, beungeutna ge serem doang kuburan anyar. Tapi siapa yang menyangka ketika dibaca ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Saha nu nyangka matana meleleh mengeluarkan air mata. Cik sia teu bener, cik sia tilok salat, tapi ternyata dalam kalbunya ada mutiara. Barang siapa yang mengeluarkan air mata, menangis karena rindu kepada Rasulullah, maka air mata ini akan menghalangi dia tina sengatan api neraka. Sing bararagus kabeh. Makanya HP Pak Kiai sama diajarkan seperti polisi. Kudu husnudzon, harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sanajan kapamalingan teu meunang goreng sangka, tegekan. Ieu mah tilok salat, tilok ngaji, teu meunang sungut ngomong, siapa bakal cilaka, teu meunang. Bisi batur boga kalakuan ibadah nu teu kanyahoan ku beungeut sia. Sanajan kapamalingan kudu husnudzon, ulah goreng
Pak jujur, aing pernah kapalingan jet pump. Kiai kapalingan disengsirikeun dusun. Aing ngadoa, Allahumma ahlik man zolamani, ya Allah hancurkeun nu maring jet pump aing. Hedang nu edan kiainya. Saminggu teu balik-balik eta. Eueuh nu malingna, jet pumpna. Abdi ka guru nga-hotspot. Minta bantuan. Guru abdi kapalingan jet pump kumaha carana supaya balik deui. Cik guru, J, ai batur maling kunaon? Ku butuh. Tah, kudu nuhun dipaling, sia teh kudu nganterkeun. Kieu amat ieu guru. Ai batur maling kunaon? Butuh. Sia dipaling boga. Innamas shadaqatu lil fuqara. Di mamana ge nu boga nganterkeun ka nu teu boga. Eta dicokot heula kudu nuhun teu kudu nganterkeun. Lieur aing lieur. Aing teh ngomong, bah, abdi mah lain nyeri di paling jet pump mah gampang, balik ti dukuh ge kabeuli. Tuh, suudon sia mah. Nu nyerina hiji, nyokotna teu bebeja. Kalah ngomong kieu ta guru, justru eta pamalingan berakhlak mulia. Nyaho nu bogana sia keur molor lamun dihudangkeun ngaganggu, makana dicokot teu bebeja. Lieur deui aing lieur. Ahli makrifat kos kitu. Ahli makrifat mah ka batur teh nganggap bagus bae. Ahli makrifat mah ka batur teh bagus bae. Leuwih bagus batur daripada aing. Doang Syekh Abdul Qadir manggih budak ora ahli maksiat. Kumaha ngomongna? Dia mah maksiat ge ora keneh. Lamun ku Allah dibere umur panjang bisa tobat. Aing yang geus kolot maksiat beuki, ibadah teu beuki kitu. Mata kemah ulah sok ngagogoreng batur, mending ngagogoreng awak sorangan. Ulah sok neangan kesalahan batur, mending neangan kesalahan sorangan. Pada orang neangan kesalahan batur, mamarahan bau tai buku dia ngising teu ngisang. Nginjem helm dipake sereg mamarahan, helm goblok leutik teuing, puguh hulu dia nu gede teuing. Ayolah, makanya laki-laki hati-hati kalau bicara dengan istri, jangan dilayani, mundur. Lain lawadeun, saya teh malaikat kudu bener bae. Lamun paseh jeung pamajikan mundur. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang nu meunang nu mundur sia. Aing bagi berceramah teu wani ngalawan pamajikan. Di dia aing gagah ge acung-acungan, di imah aing Hello Kitty. Sarua sia kabeh ge jeung aing lah. Ai Pak Kiai sok pasea atuh pasela aja aing lain robot. Rumah tangga mah kudu aya pasean, Bos. Tapi ulah sering teuing. Ieu mah isuk sore pas ya tiap tahun reuneuh bae. Horeng pasea ge luhuna doang, handapna mah damai. Atuh aja ge pasea, sebab dina rumah tangga mah eta pasea termasuk rukun sono. Geura ge urang pasea gede jeung pamajikan. Terus damai deui, beda dipakena ge pelem ye. Makanannya Buya titip ti Haji Asep. Hiji Quran deres deui, siap? Nu kadua hate jaga ulah goreng sangka kabat sanajan ka ahli maksiat kudu husnudzon, siap? Ya Bunya, kita bagi-bagi waktu, masih ada Abuya Abah Haji Muammar kori legendaris Tonggara Araruih. Kurang mudah-mudahan sing kenging barokah Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.